umatna arek anu bantangul nah eta mah budakna datang ka imah nitipkeun ngaji atawa datang na sorangan teu dititipkeun ku inung bapana teu ngamek tetep we diurukan kahartos kitu tah tingkatan wasilin mah kitu mah jeung arifin mah pokona mah katingali jeung paningali teh terus rohmah kanyaah jeung kanyaah lamun mah aya sosok anu kitu di wilayah ieu tong jauh deukeutan doana barokah naon sababna setiap usik malik utek jeung hatena teu lepas ti Allah sabab paningalina lain paningali dohir batin anu langsung setiap hari ditinggalin anu diaktifkeun makana tara seueur cumarios jalmi anu kitu mah tara loba nyarita tara loba ngomong tara loba luang liung sibuk we jeung pagaweanna sorangan lamun di balong pinu di balong we lamun di kebon bebeakan lamun di sawah bebeakan waktuna ngaji waktuna salat sibuk deui kana pagawean sehari-hari karena ciri-cirina anu rek masuk kana tingkat kawalian mah hampura dikurangan ruang riung jeung jalma nu teu manfaat anu kaduana ngurangan nginum jeung dahar puasa terus anu katiluna dikurangan sare lobana cungelik tengah peuting berarti lamun aya anu ngomong bahwa dirina geus asup kana kawalian tapi pagaweana barang dahar aya dina pahluna ngilu dahar aya nu syukuran ngilu dahar ngilu ka ditu dahar we jeung dahar aduh kesun ada barokah di NU da di NU mah saeutik da mulu dan pasti rajaban oke pasti komo tahlilan pasti bakal wahar we jeung dahar makana katingali ibu-ibu ieu katingali lintu kitu barokah dina berkat kitu tah hampura kasadayana naon sababna ieu kudu diguar wilayah Kiara Payung teh pak terkenal ka celuk kaun-aun kagojana kacana pria arek perdugalan pergelutan sareng ka ulama-anana terkenal pak sok cobaan keluar ti Kiara Payung lain ustad anu punyul sok ngarantau ke kota jadi tokoh pak di luar mah gitu saha pak aduh kayak tisu nyuhun tisu lap we bah ya so dari piwarang kuabi lap gerak sareng kesangna bah dina mastaka ini udah eta simbah ngaji penting ayeuna mah bunga seserian sanajan ninggal banser alhamdulillah makana engke pas abi ka Garut si abah kudu aya deui bah andi wae tah hartos sadayana Pak ye hampura Bu punten abi serius heula nya ieu bade maraban heula anu arifin Pak punten dina kajian ilmu tauhid awal wajibin alal insani ma'rifatun ilahi bistiqonin anu pertama wajib ke umat mukmin muslim Pak anu pertama teh ma'rifatun ilahi kudu ngarti ka pangeran anu disembahna anu diibadahanana hampura Pak bade ditaros ku abdi salila ieu urang ibadah ka saha ka Allah eureun we di Allah musyrik hukumna naon sababna Allah mangan asma ngaran berarti salila ieu ibadah urangan saukur kana ngaran ieu keur wasilin ya jeung arifin tong eureun ngaji di dinya Pak kudu apal kana asmana apal kana sifatna apal kana afalna beh dituna kana zat naon sababna Allah tos netekakeun punten Pak sadayana saur Sayyidina Ali Allah yakunu bila makan Allah teh aya teu butuh ku tempat bila jihatin jeung teu butuh arah rek di luhur rek dihandap digigir dihareup di tukang Allah teu butuh ku sabab tempat kabehanana kagungan Allah
lamun Allah butuh tempat berarti geus ngahina ka Allah, berarti kudu apal Pak. Makana tong eureun ngaji terus. Naon sababna? Ibadah bebeakan hampura ieu keur wasilin jeung arifin. Tarang tepikeun ka hideung Pak, tasbih beak puluhan Pak, sarung tepikeun ka barolong Pak, ngaprak ka ditu ka dieu Pak. Tapi hampura lamun ka pangeranna salah, lir diibaratkeun boga duit sakoper mah, tapi palsu kabeh, manfaat henteu? Manfaat. Lamun tiris duruk. Teu manfaat Pak eta duit sanajan sakarung. Sanajan salamar tapi 10.000 manfaat henteu? Manfaat. Makana ahli tauhid panetelakeun hampura anu wajib keur jalma mukmin, jalma muslim kudu makrifat ka Allah, kudu nyaho ka Allah, tong eureun di Allah, kudu apal sifat afal. So kitu Pak. Taya keur wasilin. Ieu serius Pak lamun keur wasilin. Naon sababna? Ruhaniyahna anu keur dieusian. Ruhna cenah hadir. Naon sababna? Lamun teu ditingkatkeun Pak, kemampuan ruhaniyah urang moal pernah ningkat-ningkat. Goreng hate tetep ka batur, jadikan tetep ka batur. Kitu. Ngadalil mah ngadalil, tapi di saat batur menang bagian aing teu menang bagian diomongkeun. Tah keur nu asup kana tingkatan arifin mah teu kitu. Hakikatna Allah can mere rezeki ka abdi, si itu anu meunang malah didoakeun. Alhamdulillah ajengan anyar santrina mah loba, jamaahna mah loba, didoakeun. Ningali ngaliwat aya jalma anu keur maksiat. Keur maksiat teu goreng hate, tara dicarekan, tara loba geuruhan, kalakah didoakeun, ya Allah eta jalma syariatna mah maksiat, teu pikeun babarakatakan eta seseurian dina poster gararapleh. Kumaha doana jalma anu arifin Pak? Hampura Gusti eta teh umatna Kanjeng Nabi Muhammad, Gusti eta teh makhlukna Gusti kene, teu pikeun ka barungah kitu. Gusti kabungahna eta jalma-jalma anu keur ngarariung, sing tepi kabungahna teu pikeun ka poe kiamah. Kitu ahli ma'rifatna. Lain digogoreng keur naon sia di pos, keur naon kikituan ka masjid tara keras arifin mah. Justru lamun aya nu gaplek hampura kalakah atoh aman na hiji wilayah ku sabab aya nu gaplek sok tengah puting dor-dor. Aya nu maling, aya nu rek ngabangsat, aya keneh anu suri. Rek ngaliwat modal, sia di modaran balik deui. Itu aya keneh di dieu caroge mah nu sok resep gaplek aya. Teu aya? Aya mah pilih aya nu aya, keun bae entong pernah dicarekan. Tutup umur mah tetep karesep salaki mah moal bisa dirubah. Antep we sakahayangna. Naon sababna? Teu kudu dicarekan, teu kudu didoakeun goreng. Sabab ku babaturanana anu ngariung di pos eta ge sok didoakeun goreng. Modahar. Leres. Bae. Sudah. Bahe masuk aya nu kitu modal bener. Makana doakeun kumaha min salaki resep keneh gapleh, doakeun sing engal-engal mohon ampunan. Astagfirullah eta nu tiung hideung kita tadi ka salaki ngadoakeun modal. Aing mah takaraeun ngaji aya nu ngadoakeun salaki cenah modar. Tak kitu Pak tingkatan arifin apa jeung wasilin terus ngaktikeun paningalina teh bi aini rahmah, paningalina ku kanyaah. Naon sababna? Hampura Pak, Allah mah tetep mere rezeki, Allah mah tetep ngahirupan Pak. Sanajan ibadah arek maksiat tetep Allah mah mere rezeki jeung rahmat eureun-eureun. Ari urang kalakah ngewa kanu goreng, emang siapa lu? Well, kumaha barudak? Tah kitu, makana lamun aya umat wilayah di dieu tatangga barayana hararese ka masjid, keun bae entong dicarekan. Well, ngan lamun bae antep tong diurus.
Senamani sorangan, ngubur sorangan, wah nu ngamanian dibawa ke setim mobil, disemprot, kersa gitu. Makana atuh sing kersa angkat kana tempat pangaosan. Siap. Tong jauh di ajengan, tong tepih di kiai. Naon sababna mah hirup urang mah abdi ngabuktoskeun ye sing horeng urang teh geuningan unggal poe unggal waktu unggal kejadian unggal saat teh butuh kaajengan teh leres mah. Sok lamun budak nya hayang syukuran datang ka saha? Kaajengan leres. Ieu senajan nu ngahitbah atawa rek ngahitbah sumping ka saha meta doa? Tetep kaajengan leres mah. Iya sana syukuran bumi anyar hoyong syukuran kasaha ajengan kabeh urang mah ajengan deui ti mimiti budak di jero beutung tepikeun ka kawin deui eta budak anakan deui pasti ka ajengan deui leres mah tong jauh ieu sia punten hampura da abis sanes saha ieu teh urang dieu ieu murang kalina Haji Kosim budak lalaki ngan hiji-hijina ye tingali lamun ayah hiji jalma saha wae jauh jeung ajengan komo tepikeun ka wani mewah ka ajengan komo tepikeun ka ngajak dulu lalajoan ku kabehanana ku kabehan lalajoan lamun aya jalma kitu tingali lamun pas tae bakal eueuh nyawaan nya atuh ari maot mah eueuh nyawaan nya gitu serius tah makana hampura kusabab urang mah teu bisa jauh ti ajengan makana hampura entong ewa tong geuleuh komo tepikeun ka ngamusuhan ka ajengan lamun mah aya nu wawanian tingali tonton lamun dina nalika pas sakaratul maut ceklek langsung kejer moal musik-musik acan teu seurik keneh bah ngopi we deui laras mah satuju mah ye hampura lamun nitipkeun ngaos eta murang kali entong dijurungkeun ngincit jeung ibu jeung ramatna ye kolot baheula termasuk abdi kantos sajauh-jauh waktos mamah dipamengpeuk abdi di Al Hikmah mamah abdi teh acan dititipkeun ngahaja datang ka dieu ka pasantren ka Al Hikmah dititipkeun kolot baheula mama bari ngelek hayam bari mangul beas bari nungtun doma nitipkeun budak teh jiga kitu cik ari urang dieu kira payung nitipkeun ngaji eta budak kaajengan kitu henteu astagfirullahaladzim tong boboraah ngelek hayam nungtun doma iuran bulanan oke harares makana ajengan urang dieu kabeh ku urang ditangtang montong ngacedog di dieu pindah ka Bandung kabeh insya Allah di Bandung ge leuwih gelo ari budak hayang pinter ari budak hayang soleh budak hayang ngarti urusan agama pas sepuh ngantunkeun hayang teuing didoakeun ku budakna sorangan lain ngamaklunkeun batur nu ngaraji budakna mah kalakah nyonyo handphone kalakah main game kalakah lulumpatan ka ditu ka dieu ieu moal bisa kitu lamun teu dididik ku ajengan kade tong ngalalawurakeun ka ajengan kitu tah kuduna mah ieu nitipkeun budak teh talungtik jeung taliti bisi ajengan teh boga beas bisi listrikna bayareun bisi masjid madrasahna bayareun listrikna montong harehar itu kuduna mah ieu oge lurah turun tangan ka ajengan-ajengan teh gitu satuju kakuping kalurah kari hayang jadi deui we sing janten salamina